baik untuk negeri. Ayo mondo ayo. Nyerina ieu karasa perihna banget kacida mun salira hanteu cinta nyarios atuh ayeuna moal janten panglamunan moal janten pangharepan salira atuh nyarita ulah ku kieu carana ageng pisan pangharepan sanaos ku kaanggangan jarak anu ngamisahkeun antara urang duaan cekap dugikeun ka dieu abdi alimna ngaganggu ngaraos perihna kolbu ngarasa henteu panuju salira gaduh jajaka cek salira henteu cinta tapi ayeuna kumaha nyeri manahna kasiksa.